Iya paingan jelema teh bah, geura balik. Non patik. Ya patik mah di ditu euy. Jangan udah tuh patik. Lain nanyakeun patik geura balik tuh anu nyusulan rusuh. Oh, rek mencaran suluh. Atuh ku ieu we ku kampak aya kumaha make jeung rek mencaran suluh di dieu, di dieu. Lid eng mencaran suluh ku patik. Aya nu minta diantar ka puskesmas kemarin budak. Oh, di mah beaknya. Oh, atukeun ai beak mah di ieu mah. Seueur da perlu suluh teh asa kamari aing euy. Ngan patik mah eueuh da patik mah di dieu mah kampak aya di ditu tuh jauh. Nyajang naon atuh make kudu make nampol suluh ongkor ya regang oge. Jang naon suluh make kudu nu hade. Lid titahna nampol suluh ku patik geuwatkeun tuh. Aya nu minta diantar cenah ka puskesmas budak cenah ka beulit rante. Oh, jang nyate. Wah, heueuh nya jang nyate mah euy kudu hade. Atuh urang teh angan nyate. Erek nyate mah resep da aing nyate mah hayang didukung lah. Tadi nama make lah rek ngomekeun heula ieu duh tuh jeung caunya euy kalah eta tadi nama rek ngome cau euy. Di dieu teh. Ieu pan peuyeumeuan cau ieu. Ampun rek patik rek kampak. Ngalas suluh ti dieu we nya. Rek nyate mah. Yeuh abah, lain nanyakeun patik. Geuwatkeun geula balik rusuh. Oh, orang ngalas suluh. Suluhna kudu anu ieu atuh rek nyate mah euy suluh anu teuas. Lah mun aya mah batok hade, batok tah. Hek jeung ieuna jeung tapasna. Mal teu mantap kudu kitu meungeuna. Rek kudu kitu we. Lah ilaha. Geuwatkeun tuh budak teh geus nyerieun ka beulit rante. Oh, urang nyate ke heula atuh sok geblag-geblig kitu teh daek teh ini ke rek neangan heula ieuna tapasna. Lain ditanyakan kapas. Geuwat tuh hiap geura balik. Geura balik tuh. Nah di ditu patik mah make jeung di ditu patik mah jeung kudu dicokot heula maneh teh ke rek neangan heula kampak nanti. Yeuh geuwatkeun tuh. Tingali budak tuh dia anu geus hese teu bisa hudang tuh geuwatkeun anteur cenah. Yeuh na yeuh. Ka beulit rante tadi di ditu tuh. Oh, rek nyate sok. Sukuna ka beulit rante. Oh, rek nyate suku sapi, suku naon rek disate. Oh, jeung suku. Oh, mata kudu teuas ke lah urang nyokot. Iya atuh nya patik aya jeung rek nyate suku mah nya kudu anu ieu anu kai teuas rek dicokot heula patikna. Yap balik nam balik tuh ka ditu. Di ditu da patik mah di ditu kunaon maneh teh. Ka di ditu patik mah. Nam balik tuh. Balik. Nam balik. Da di ditu patik mah kunaon maneh teh bedegongnya. Nam balik. Ai maneh nyokot patik kalah kudu ka dieu da di ditu. Omong ku patik aing mah.